Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui di channel Berkah Segara. Saatos lami teu upload hapunten seueur kagiatan. Insyaallah ayeuna urang lajengkeun carios jakarana anu salajengna. Mangga wilujeng ngadangukeun tur dugikeun ka rengsena. Para wargi kadehilap. Sate acana alo-alo ngabandungan ieu carita. Demi kanggo kamajengan sareng ngamumule seni budaya Sunda. Panuhun like, subscribe, share sareng poe loncengna. Atuh nuhun ti simkuring Mang Dedi Mulyadinata, channel Mang Dedi Asli Sukabumi. Mangga urang bandungan carita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng ditepang dangukeun deui sareng acara carita. Dina judul carita Jakarana karangan Amburos. Simkuring Mang Dedi Mulyadinata ngahaturkeun wilujeng ngabandungan tudugikeun ka rengsena. Pilih ku galih anu saena, singkahan kumanah anu awona, anggo peueunteungeun enggoning urang lumampah di alam dunya. Wilujeng ngabandungan kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana be ayana. Alhamdulillah ayeuna mang baris neruskeun carita Jakarana bagian anu ka-45 nalunya. Sakumaha anu kantos di Bandungan dina hancanu katunda bagian anu ka-44 na. Pedaran Mang Dedi ke Pegatuan Ci dina mangasana alam ti peuting khususna atuka si Oded jeung batur-baturna geus hasil ngabebaskeun si Juha jeung Jupri anu jadi tahanan warga masyarakat Sindang Sari. Kumaha atuh para pamirsa lajengan deui carita langkung paos mah mangga urang sami-sami bandungan ku sadayan namu kadehilap like, subscribe, komen jeung toel loncengna. Hatur nuhun lo mangga urang bandungan caritana. Mangsa alam harita teh beuki peuting bae. Sadengkeun di hiji jalan satapak anu loba kakayonan ti kuruduk teu beda jiga begu horeng si mana horeng. Sikeling jeung baturna nu harita geus hasil ngabebaskeun si Juha jeung si Jupri. Can urang tunda heula kaayaan. Sikeling sabatur-batur insyaallah tuh engke tepang deui nya. Ayeuna urang puseureun perhatian urang nyatana ka jang Jakarana teh anu geus alhamdulillah laksana nepungan pajaratan nu janten ibuna. Mangga urang sami-sami
kasuri para wargi. Harita mangsa alam dina ieu carita. Jakarana macan katoel-toel mata hulumpatan oge manehna teh sieun kadatangan ku Jakarana. Sedangkan si Oded atuh harita jeung si Dodeng anu harita geus bisa ngabebaskeun si Jupri jeung si Juha. Nya geus kitu mah bring atuh maranehna ari ditinggalkeun lembur Sindang Sari. Harita pangeusi eta lembur keur beujeuhna riweuh paciweuh lantaran aya imah anu diduruk. Ari anu boga pagaweanana mah tinggal leos we, jiga nu teu boga dosa, lempeng we tuning saeutik oge teu boga rasa karunya kana boga bandana. Kiwari urang kocapkeun deui kayaan di jero lembur Sindang Sari. Di antarana atuh bapakku anu tadi keur lulumpatan ditututur ku anak buahna, di antarana Ki Japar anu tiluan. Harita teh geus anjong ka tempat kajadian. Barang goke puguh we atuh harita kacida pisan lanjugna. Lantaran kaayaan didinya teh kacida pisan mata ketirna. Jalma-jalma pasuliwer kaditu kadieu. Bari jeung barawa ember anu dieusi ku cai pikeun mariman eta seuneu anu harita masih keneh ngabebelah. Kauruan pareman woy. Kauruan ieu pareman euy. Burukeun eta aya itu ngagedean. Aduh. Itu dikali itu. Aduh. Oh rugi bucin agung eta buat ngagurung kitu taseunu. Nah, bucin agung teh saha kahuruan tina naon atunya euy. Heeh. Poin oge teu ngartina bet aya kahuruan ieu mah sadada-dadakan pisan. Sora sini anu ngaguru hatam ni kadenge harus pisan. Kayaan alam penting di Sindang Sari ayeuna mah geus guyur di bae alatan pagawean jalma-jalma jahat anu salilana teu eureun-eureun. Nyieun kaonaran ngaganggu katengtreman balarea. Nya atuh ari sararea barang gawe babarengan mah sanggeus sababaraha halila eta seuneu teh geus bisa dipariman. Tetela aya 2 imah anu kahuruan teh lantaran tempatna ngareneng ti jauh teuing. Sakur anu nyaksian kana kajadian eta kabeh ngarasa heran lantaran naha bet bisa aya kajadian anu sarupa kitu. Komo ari boga imahna mah harita teh geus teu bisa ngomong. Ukur ngahulang teh ngahulang we bari melong kana sesa imah anu ayeuna geus jadi lebu. Samalah kadenge aya sora awewe anu ceurih ngabangingik bingung kanyanyerian meureunnan jiga anak boga imah eta teh. Alah Gusti nu agung, astagfirullahaladzim. Nah ieu teh make jeung aya kajadian nu sarupa kieu nya kumaha mimitina ieu teh. Pakubu nanya ka salah saurang jalma anu harita keur nangtung di gireunana. Teh lian eta teh Mang Ono bapana si Ojon anu kaparengan harita teh meunang tugas ngarona dina peuting eta. Kieu teh Bapak, ari kana mimiti nama simkuring teh teu apal lantaran tadi-tadi teh keur ngarona nguriding lembur. Tapi ti katebihan teh pabet nempo siga-siga aya seuneu cekeng teh. Tapi naha seuneu bet ngagedean kitu. Beuki ngagedean samalama. Kadenge sora anu jejeritan sagarupa nya terase sumuring sabatu-batur teh daratan ka dieu. Ari pek teh geuningan kahuruan. Gitu. Nah imah saha teh janggodo. Imah nama duka. Imah Mang Uco telepot mah poho. Sok anu nyadap teh aning. Tah lamun anu digereunana imah eta anakna nyata Nyi Omo anu keur ceurik. Karunya we heug imah teh anyar keneh deui. Mang Odo harita mereka terangan ka pakubu. Bari jeung tanyak tunjuk atuh ka imah Nyi Omo anu harita keur ceurik ongkoh. Bari jeung diupahanku Mang Uco anu jadi bapana serog atuh pakubu teh ngadeuketan ka Mang Uco. Uco, barang aya anu datang sarta nanya ka manehna ret atuh Mang Uco ret ngareret kan nanya ka manehna. Sumuhun abdi pakubu. Kumaha Mang mimiti nyai teh? Make jeung aya kajadian kieu. Nyata atuh pakubu kuring teh.
Tengarti itu sebab tadi kuring jeung barudak geus sare. Ukating kumaha mimitina atuh Bapa. Madak bingung da kanyawa imah teh geus pinuwe ku haseup. Nya ngorejat kuring teh udang aripek teh Allah Gusti dapur imah kuring geus kaduru ku seuneu. Terus nama kuring teh kahudangkeun barudak kabesina kana luar. Bisi kaduruk. Karena cekeng teh imah malah anu penting nyawa keluarga bisa selamat. Ya Alhamdulillah Pak Guru. Sing kuring teh jeung barudak dan imah we anu bea. Cek Bang Uco ngomong nate berjeng lawal we. Rewas kareudeuhnakeun meureun sok sieun anak incuna kaduru ku sini. Kitu oge ngomong teh barijeng ngalengis estuning matak pikarunyain. Samalah mah barijeng cari nakdak panuna oge teu puguh ngarasa sedih. Lamun seuk inget manehna sakulawarga ayeuna teh boga tempat pikeun panyicingan. Ngadangu kitu pok bapa kubu harita. Alhamdulillah Mang Uco. Urang teh kudu muji syukur ku ayana kajadian ieu. Nanging Mang Uco sakulawarga bisa salamet. Kulantaran Mang Uco sakulawarga masih keneh kegeng panang tayungan ti Gusti Allah. Amin. Dah perkara imah anu ayeuna geus bea kadurukkeun bae eta mah urang badami kejeng sarerea. Da kuring sakabeh oge atuh moal cicing bae. Tangtu sarerea bakal ngabantu kana naon rupa kasusah Mang Uco sakulawarga ya. Nuhun atuh Bapakku, nuhun pisan. Geus we atuh nya mah. Keur sementara mah keun isukan urang badamikeun deui, ayeuna mah kuring rek balik heula tah. Kitu we nya ka sarerea nya. Nuhun mangga Bapakku ngiringan. Nya sanggeus kitu mah harita kana oge Bapakku amitan kana sakur araya jadinya. Terus atuh pati ngaleos nuturkeun. Dituturkeun ku anak buahna nyatana Ki Japar jeung anu tiluan. Saterusna mah kabeh oge ngajugdug ka imahna Bapakku. Teka catur di jalan, Pakubu geus nepi ka pakarangan bumina. Barang gok teh kadinya atuh puguh we. Pakubu teh meuni ngaranjug rewas. Lantaran dirinya kasampak aya Ambu Rodia alias bojona anu keur ngagugunung Nyi Arum Rengganis. Samalah teh jauh dirinya katempo atuh Samid, Ajo, jeung Odin. Kitu deui dua baturna anu keur nyaraluk-sruk we kana tanu barijeng humarurung. Nya puguh we atuh harita Bapakku jeung anu sejena kacida pisan ruasna. Ambu, aya naon ieu teh? Cek Pakubu harita setengah lumpat ngadeuketan ka Ambu Rodia alias bojona nu harita keur ceurih perawah riwih. Ya bapana si Nyai anak urang tulungan. Astagfirullahaladzim. Gusti nu Maha Agung ieu teh bet kieu-kieu teuing atunya geus aya naon deui wae atuh ieu teh meuli asa ku teu eureun-eureun kariweuh teh. Barudak cing sok gancangan tah tarulungan tah tuh Jang Ajo jeung baturna tuh anu pating jaroprak. Lamun teu gancang minta bantuan ka batur gancang sok sangkan ka darieu. Cek Paku mere parentah ka barudak anu tiluan sangkan narulungan Jang Ajo jeung anu sejena nya. Teu harese harta keneh gancang dijalankeun. Malah mah atuh anu saurang ngaleos indit rek minta bantuan ka batur-baturna. Nyai, Arum, kumaha eling hidap teh cu? Ya, aduh, Paku, si bangsa teh geus kalabur. Hah? Aduh, geus kalabur Bapak. Ya aya anu ngabebaskeun juga nama. Astagfirullahaladzim, lamun kieu carana mah tuh teh urang teh eleh kesit. Teh lah geuningan pinter teh si ontohon si bangsat. Geus pisan Paku, nyaan pinter sakasebelan teuh. Jigana tadi kejadian anu kohruan teh eta teh lantaran pagawean maranehna teh Paku. Jadi maranehna teh ngahajanyeun pikaruweuheun. Sangkan urang balangah sabot urang keur rame-rame pahibut sigana daratang ka dieu.
ngabebaskeun baladna ongkoh jadi kahuruan teh anu sebenarnya mah pancingan keur urang teh Pak Kubu. Aduh bener pisan Japar, bener pisan. Kapikir ayeuna mah ku urang ku kuring oge. Hayu dianya malah urang ka jero deui teh, urang minta katerangan ti barudak sugan jeung sugan marehna bisa nerangkeun. Leos atuh harita keneh Pak Kubu jeung Ijab. Ki Japar arasub dewe ka jero imah Pak Kubu terus gugek dariu. Samalah atuh didinya harita teh geus nyampak Nyi Arum anu keur ngarobro jeung si Ajo katut Mang Odok, katut Mang Odin. Geus geuning hijab teh geus kuat udang. Harus bisa nama maksakeun abdi teh sok sanaos pahikeun nyareri awak oge. Cik sok atuh geus kuat na caritakeun kumaha tadi teh kumaha ieu teh. Harus mangga kieu ama kajantenan tadi. Barabat atuh harita. Nyi Arum teh ngadongengkeun naon rupa kajadian. Malah si Dodeng sabatur-batur ngabebaskeun cenah dua baturna. Samalah terus kajadian gelut sagarupa jeung si Oden ngan hanya akal Nyi Arum harita teh dibongohan ti tukang ku si Dodeng. Nah gitu ama kajantenan tadi teh. Jika nama sami anu kajantenan ka si Ajo oge adita dibongohan. Lantaran waktu abi keluar teh si Ajo sadayana terus nyaluk-sluk kana tanah. Nya tumuhun gitu Pak Kubu. Waduh abdi sadaya teh dibongohan sumpah kekena ge taku si Bedut teh. Dan geus biasa maranehna mah sok lalicik kitu da dasar garong. Yang Arum aya sabaraha jalmi tah bangsat anu datang ka dieu teh neng? Kieu Mang Japar pamita lepat mah duaan eta teh Mang. Tah anu saurang nama ngaranna teh si Oden kitu da geuningan sok disarbut kitu ku maranehna teh. Ku maranehna oge. Nya kudu kumaha itu carana sangkan eta bangsa teh tengah ganggu deui kalemur urang Pak Kubu. Geus asa taak mikiran oge abdi masun. Pugu bingung kuring oge Japar. Meni ampir unggal peuting geus teu bisa sare. Lantaran loba kahariwang jeung kasalempang kuring teh dicik. Kudu kumaha atuh ari geus kieu teh. Jep sakadapan mah sarerea oge anu ngomong. Ukur pating harulang teh pating harulang ngadu jentul. Nyarelekna mangsa alam peuting ti karasa harita teh. Wanci geus mimiti ngagayuh ka mangsa subuh. Sora hayam jago geus reang kongkorong. Samalah sakedeung deui oge jigana bakal datang waktu salat subuh. Nya atuh harita nu aya di imah bapakku nungtutan baralik muruka imahna sewang-sewangan. Nu saterusna arek muruka masjid pikeun ngalakonan ibadah salat berjamaah. Teka catur panjangna alam kocapkeun isukna weh. Harita teh isuk-isuk sakabeh pamisi lembur sindang sari geus guyur deui bae. Jalma-jalma loba nu daratang harita teh kaburuan imah Mang Uco anu peuting tadi di beaku dihakan sene. Sarerea galecok ngarobro jeung baturna. Komo disambung deui ku beja dua rampog anu geus kalalabur beuki parogot we atuh ngarobrona teh. Kasubri para wargi. Kaayaan peuting di lembur sindang sari harita teh geus guyur deui aya kajadian kitu. Dina mangsa isukna sakabeh pangisi lembur sindang sari pabeja-beja najan teu dibejaan oge pada nyaho. Kasugri para wargi, cag urang tunda heula kaayaan lembur sindang sari. Dina umumna khususna mah atuh kulawarga Bapak Kubu jeung wadia baladna. Tenden sakedeung tunda sakedap insyaallah kaharep kasampeun deui ayeuna. Urang puseureun deui perhatian urang nyatana ka jakarana. Nu harita keur aya di pasir Nangsi di imah Bah Dirja teh.
Jakarana anu harita geus aya 4 poena di imahna. Dina mangsa harita ninggalkeun lembur Sindang Sari. Salila aya di dinya sapopoe tepetot-petot meunang rupa-rupaning pangajaran jeung nasehat ti Abah Dirja salaku guruna. Anu salilana atuh tara aya kabosan marepepeling, atikan jeung didikan kanu jadi anakna sangkan ulah nepikeun kaninca kana jalan salah. Anu bakal mawa dirina kana jurang kanistaan kasangsaraan. Kocapkeun ieu carita harita teh wanci pasosore. Tongeret hawar-hawar meneuting gareret jiga nu hayang patarik-tarik. Bah Dirga keur guntreng we ngobrol jeung Jang Jaka. Ai ngobrol di hareup. Sedengkeun atuh hadir saambu. Keur kaprak-keprak we di dapur beberes bari jeung nyangu. Keur kitu pok atuh si Abah Dirga harita kaisep. Abdi bah, iraha ijab carek ngamimitian diinyit. Bah Dirga harita jiga nu ngusir nanya ka anakna. Anu harita keur diuk we hareupeun. Hampura we Abah Delengis ngusir ye. Ngan hayang nyaho we ai kolot mah. Insyaallah bah dinten enjing. Abdi teh bade pamit deh taya wagelanan, pamit taya wagelan mah. Geus bebeja ka inung maneh. Parantos bah malihan mah tos dipasihan we di nya syukur we atuh rek kitu mah lantaran lamun teu bebeja ti anggalna karunya sok bisi leungiteun mah lum atuh da kahijab sakitunya ahna pisan pan siambu teh leres pisan sumuhun karaos pisan ku abdi oge bah sadayana kanya ambu sekali Abah estuni katampi katada pisan ku abdi teh bah syukur hijab kadenge yeuh. Ulah poho najan sagala kana sagala rupa papatah ti Abah jeung ti si ambu. Di mana bae kade umat ulah poho kanu 5 waktu nyatana ibadah salat bah dah. Jeung kade ulah poho ngadua keur ka indung jeung bapa hijab. Kumaha kira-kira geus meunang raratan ngeunaan kula warga hijab teh kasep? Mana wiya tuh bah teu acan. Poek mongkleng buta Radin abdi teh Abah. Teu nyakeun bae atuh sing sabare we adan. Dangke geus nepi kana wanci nincak mangsa mah pasti bakal kapanggih kasep. Amin. Kumaha we ari jalanna mah ngan kade eta barang paninggalan di indung hijab kade ulah nepikeun ka leungit. Sabab naon sabab eta barang anu bakal bisa nepungkeun antara hijab jeung garis katurunan kulawarga. Leres pisan bah kitu tah. Lamun ceuk nurutkeun pamikiran Abah mah. Sabot keur anteng ngobrol kitu torojo atuh harita. Si ambu nyampurkeun bari pok ngomong. Mani arantang aya geus ngarobrol teh geura. Geus burit ieu teh yeuh sakedeung ni oge dah magrib. Sok we ya kaitu. Ujang geura kacai tah. Engke urang daang bareng yeuh. Da isukan mah meureunan hidup terek didiet deui lain. Heueuh cenah ambu. Bener budak teh yeuh. Arek indit deui cenah. Jadi ulah kajong-jonan deui ayeuna oge. Ulah kajong-jonan ku ngobrol. Pan sakedeung deui salat magrib beureunan. Leres pisan bah teh karaos geuningannya aya ngobrol mah waktu teh. Nya kitu atuh. Aya ngobrol mah da sok betah. Atuh jadi tada karasa waktu teh. Leres pisan bah. Mangatuh bah kali ambu di kantun tinggi heula sakedap abdi. Cek Jang Jakarana. Sanggeus ngomong gitu mah leo sarita Jang Jakarana ka tukang biasa we rek buru ka pancuran. Niatna deuk beberesih rek ibadah. Terus atuh rek ngajalankeun salat magrib. Sabadana ngajalankeun salat magrib harita geus ngariung deui we. Di patengahan terus brak atuh dalahar bareng meuring bangun anu paronyo pisan bari jeung Sukaseri Galumbira. Panjangna alam peuting dina carita teh kacaturkeun
Jojo ringkasna mangsa alam urang pacapeun isukna weh. Alam pagunungan dina mangsa alam isuk di pasir nangsi, dina mangsa isuk-isuk harita kacida estuning matak betahna. Mata poe geus muncengis moncorong ti belah wetan, rupana koneng umyang nyaangan buana panca tengah. Manuk-manuk recet ricit di sarada reang patembalan jeung pada padut baturna. Ari anu pating kalaper jeung pating araclog arulin dina dahan. Cai ibun anu ngagarendang harita nyak celakan katabaku angin gunung anu ngoyageun dang daunan. Dina kayaan kitu harita jaka rana atuh geus sagedang dan maksudna mah harek nuwikeun hanca lalampahanana cenah pikeun maluluh kulawargana. Sugan jeung sugan we cenah dina sajaroning lalampahan bisa bari jeung nyiar elmu luang jeung pangalaman. Sangkan segalana tarapti nya harita keneh jang jaka amitan ka dirga jeung kasih ambu anu salilana toleh bari jeung ngaragrageun cimata we lamun arek papisah jeung jang jaka teh jadi anakna. Abah kali ambu ayeuna abdi bade permios mugi salamina diandung jiad pangduana ti abah kali ambu. Nyajan tua-tua abah oge salilana hidup jadi doakeun mugi sing saya min ulah aya halang harungan di perjalanannya ajeungna deui anu bakal ngahalangan kana patekadan hidup. Aku jang ku amno oge sarua we didoakeun pisan hidup teh di mana we ge ayana. Berangna boh peuting oge muga-muga salinana hidup teh aya dina panang payungan Gusti anu Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Terus pisan ambu abah itu dikantun lingih ku abdi teh mugi we insyaallah kapayuna urang tiasa ngumpul ngariung deui ulu jeung kantun abah. Ya Nya sanggeus kitu mah harita kene jang jaka selongkrong munjungan heula ka indung jeung bapana bari jeung panon carina dak. Nu saterusna kencis indit teu luak liuk deui katukan lantaran sokna langsa lamun nempo si abah jeung si ambu anu harita keur ngajararan geus karolot nangtung bari jeung ngawaskeun jang jaka nepikeun kanilesna diteureuy ku lalambureun. Kasugri para wargi banglu salampahanana atuh jang jakarana nu harita keur aya setengahing perjalanan teundeun heula eta tangtu kaharep kasemper deui kan hanjakal mangsa nyakapan waktu cukup. Can para pamirsa ieu carita urang tunda heula kumaha lajenganana insyaallah mandedi baris neruskeun ieu carita dina bagian anu ka-40 nya. Kade hilap like, subscribe, komen jeung towe loncengna. Ujeng kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.